Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ti sapara kanca kelompok 5 kelas 10 MIPA hiji bade ngawawancara ngeunaan futsal. Kata acana tepangkeun wastapun April Hermawati, Wastapun aya sangan. Wastapun Titan Marsada. Wastapun Fajar Muhammad Sidik. Di dieu arurang bade ngawawancara ngeunaan futsal. Langsung bae karena pertarosan. Naon tujuan anjeun resep kana futsal? Tujuanna hoyong jadi pemain futsal terkenal. Kiraha wae anjeun sok latihan futsal. Latihan futsal hampir setiap hari ngan istirahatnya hari Minggu sareng Kamis. Saha wae atlet anu dipikaresep ku anjeun? Atlet nu dipikaresep nyaeta Ardiansyah Runtuboy. Di mana anjeun sok latihan futsal? Latihan futsal di lapang SMA 5 sareng di gor BKR. Kunaon anjeun biasa tertarik kana futsal? Sabab di alit abi tos resep kana futsal sareng lingkunganna meramaikan futsal. Kumaha pendapat anjeun ngeunaan futsal? Pendapat abi ngeunaan futsal nyaeta rame, menarik lah yang ditonton. Sakitu wae teh simkuring. Dina pertarosanana, Punten bilih aya kata-kata anu lepat da simkuring oge diajar keneh di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.